Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih dina surat Hud ayat ke-108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina su'idu jeung anapon ari jalma-jalma su'idu anu bahagia dina poe akhirat. Eta teh jalma-jalma teh fil jannati mangka eta jalma-jalma fil jannati dina sawarga Allah tenang terus lebat kana surga. Kholidina bari kekal itu jalma-jalma langgeng saumur-umur fiha dina eta sawargana Allah. Madamat sehingga masih berdiri naon as-samawatu pirang-pirang langit wal ardu jeung hamparan tanah surga. Illa masya'a rabbuka kajaba masya'a nu dikersakeun rabbuka ku pangeran anjeun. Jadi lebat ka sawargana Allah teh dikersakeun ku pangeran anjeun tegasna ku Allah Subhanahu wa taala. Atoan dipaparinkeun ku Allah, diwariskeun ku Allah, ku rahmatna Allah ghairu majdud eta surgana Allah teh ghairu majdud kekal tanpa berhenti ngocor teras ganjaranana dina surga. Kanikmatan anu teu liren-liren. Eta teh naon? Atoan rahmatna Allah, pemberian Allah. Da upami dibandingkeun mah amal ibadah urang mah kajeun teuing 100 tahun teu eureun-eureun ibadah bari teu pernah maksiat pami dibanding jeung paningal panon sabelah oge moal kabual kanikmatanana. Jadi ieu mah estu murni kersaning Allah, ridho Allah, rahmatna Allah. Mata ulah liran-liran ibadah supados dipaparin rahmat ku Allah Subhanahu wa taala anu eta ganjaranna teh ghairu majdud tanpa berhenti ngocor terus saumur-umur. Saterasna fala taku jeung ulah anjeun kabeh pi miryatin dina karaguan tentang ibadah ka Gusti Allah. Mimma ya'budu kudu dijauhan tina naon perkara ya'budu anu disarembah anu diibadahan haulai teh tah eta jalma-jalma kafir anu musyrik ka Gusti Allah. Sabab ari jalma-jalma musyrik mah ya'buduna henteu ibadah eta teh. Lain ibadah eta mah illa kama ya'budu kajaba eta mah seperti ya'budu naon anu disembah abauhum ku bapak moyangna mingkoblu baheula. Jadi bapakna jeung indungna jeung ninina bareto nyembah berhala, nyembah patekong, nyembah patung, ayeuna ge nurutan we eta mah ka bapakna baheula tanpa pemikiran anu jelas. Wa inna jeung sanyana lamuwaffuhum bakal dibales atau bakal disampurnakeun hum itu jama-jama musyrik anu ibadah nasalin ti ka Allah nasibahum tina nasibna itu jama-jama ghairu mangkus tanpa dikurangi siksaanana sadik ogenan di akhirat. Gitu tanpa dikurangi sabab eta mah balesan pikeun jama-jama musyrik. Saterasna walaqad jeung sanyana ataina geus dipaparinkeun geus datangkeun ku kami saur Allah Musa ka Kangjeng Nabi Musa alkitaba kana kitab Taurat fahtulipa mangka sok diselisihkeun itu fihi tina eta kitab Taurat aya nu percaya aya nu henteu. Samalah di dunia ieu ge seseueurna nu teu percaya aya kana Quran nu percaya oge seueur. Walaula kalimatan sabaqat jeung lamun teh mah kalimatan diputuskeun eta atawa di pasihan ayeuna kesimpulan sabaqat tina keputusan anu baheula mir rabbika
ti pangeran anjeun lako dia tangtuna diputuskan atau ditangtukeun bainahum antara perselisihan manehanana. Tapi Allah mah nangtukana nangke di yaumil akhirat sanes ayeuna. Ayeuna mah dipasihan penjelasan jeung keterangan urang kudu milih. Wa innahum jeung sanyana ari itu jama-jama anu musyrik lafi syakin eta tangtuna di aya dina karaguan minhu tina kitab suci tina kitab Toret Injil jeung Quran ragu-ragu we tina Quran ragu ku Toret sami kaum ragu sadayana ge hampir teu percaya muribin manehna terombang-ambing dina kabingungan saterasna wa inna kulla sanyana tina masing-masing jiwa masing-masing urang jasad anu gaduh nyawa lama tangtuna eta perkara layuaffiyanahum tangtuna disampurnakeun balasanana hum pikeun jalma-jalma robbuka ku pangeran anjeun a'malahum tina amal perbuatanana innahu sanyana ari Gusti Allah bima ya'maluna naon perkara anu kumaranehana dipigawe hobirun eta maha ngawasi maha ningali maha mengetahui maha waspada. Barakallahu li walakum mugi aya manfaatna sadaqallahul azim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.